gampang bisa melepaskan, gampang bisa melepaskan. Sing saha nu hayang lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi Hikmah Gusti nu jadi rumusna dina mayunan masalah. Sampurasun pamiarsa sadaya. Bingah pisan urang tiasa tepang deui sareng acara Rumasa Rumus Masalah Sadidinten. Upami palawargi gaduh masalah sumping ka Gusti nyuhunkeun hikmahna didinya bakal dipaparin rumus masalah. Sampurasun. Girewas Audi duh. Urang sababaraha kali tos ngobrol perkawis godaan teras kumaha Gusti teh ngawasa Kantun ngangotihang gitu. Siga banderanya. Naon masalahna ieu benten warna Nya ieu putih kemerdekaan. mohon tah dina dinten ieu urang teh urang ngobrolkeun perkawis urang ulah jadi anu nanggel walor hutang batur. Nya Saya itu teh. nya ari sikap nulungan batur mah eta sae pisan. Tapi dina masalah hutang urang teh kedah atos-atos. Kumargi bilih hutang batur jadi nembleuhkeun ka urang-urang anu tadina henteu ngutang kanu sanes. Pas Ajudin satu acan langkung lebet urang aos heula kitu. Oh, Siloka mohon pas mangga. kagenep. Ada Ya. etesnya. Mohon. Dikidungkeun atuh. Kidung mohon. Boleh. Siloka genep ayat 1 dugi ka 5. Oh, pulang rajahkeun. Siloka seberapa teh? Rajahkeun. Siloka genep ayat 3 nya. Terus. Oke, lah yuk. Anak kingkung si hidup kalepasan, anak kingkung si hidup kalepasan, janji ka batur, janji rek mangmayarkeun hutangna, janji rek mangmayarkeun hutangna, janji rek mangmayarkeun hutangna. Kungsi hidup kacangcang ku ucap sorangan, kabelit ku janji pribadi, lamun kungsi atuh hidup kaereh ku kiku itu, lamun kungsi hidup kaereh ku itu. Tapi bapak sejak mituahan buru-buru tepungan kaditu, wayahna balaka teu sanggup, wayahna balaka sanggup. Tah kitu nih. Leres. Jadi di dieu teh perkawis janji. Janji. Entong sambarang janji urang dek nanggel hutang batur. Nah, tapi cenah di dia teh lamun urang geus kalepasan, geus terlanjur kalepasan. Nyarios janji. Nah, buru-buru urang teh tepungan ka ditu, aduh punten. Abdi teh teu sangem. Nah,
Jadi ieu teh rupina mah ieu numutkeun pangemut abdi mah nya. Ieu teh jadi lamun urang atos ngalampahkeun hiji kasalahan atanapi lamun anu di luar kamampuan urang buru-buru atuh urang teh sumping ka Gusti gitu. Urang mah tadi hampura. Sumuhun. Jadi di Rupina dieu kadinya. memang panginten dina waktos harita panginten kajantenanana hayang nulungan mah hayang gitunya hoyong namun ngajangjikeun anu teu diemutkeun balukarna Padahal pangintennya urang teh sanggup gitu nya. leres. Pamenak Kang Budi kumaha tah tinu ayat aosan urang Rada bangga gitu. Tapi da nya Terbaik, nya. saupamina ayeuna ningali ikan ieu teh siloka teh diseratna mang ribu-ribu tahun satu acan Masehi nya panginten kajantenan sapertos kieu teh henteu mung dina zaman kiwari unggul nya tah sim kuring sok emut kana seratan oge Nabi Sulaiman. mohon Seratanana oge Nabi Sulaiman dina kitab Pandita hiji ayat 8 gitunya. pandita Pandita hiji ayat 8 unggalna nu bareto geus aya engkena teh aya deui. Nu bareto geus kasorang engkena kasorang deui. Anak itu di kolong langit mah taya perkara anu anyar. Janten dina perkawis anu tadi dipedar tangtos ieu ge Nabi Sulaiman nyerat ieu ge ayeuna kajantenan deui di urangnya dah atuh aya nu engal. Anyar. Urang ge atos aya. Nanging sikap urang panginten, sikap abdi oge da panginten sok aya kawates ku karunya, kawates kudu kumaha kitunya, lajeng oge kabaud ku janji-janji anu memang janji eta teh muncul atanapi nya muncul keluar kekayaan gitunya kapepet gitu. Dina Beres. kekayaan kapepet janji lah kewe bah atuh cik aya 100 200 we mah. Teh di ieu eta teh di teh digentosan enjing pageto atanapi iraha wae tah sapertos kitu. Tah tapi panginten ieun diperyogikeun hikmat teh, hikmah ti Gusti teh. Nah kumaha anu bade ditulungan ku urang teh, nah sabot kitu teh saupamina urang teu tiasa namutkeun misalkeun ka jalmi anu namut ka urang mang juta-juta atuh urang tiasa nulungan oge sakamampuhan samaksimal anu ku urang tiasa ngabantos tadi. Gitu ya sapertos abdi mah punten teu tiasa namutkeun ari 1 juta mah panginten ieu aya 100.000 ya ieu mah sanes namutkeun mangga we kangge ieu saupamina eta oge urang oge aya tangtos oge kedah badan tenan sareng anu janten pasangan urang supados engke di mana aya nanaon teh panginten tiasa da tadi tos badanten gitu tos badanten tiasa aya rencang kangge ngemutanana saupamina aya kecelakaan gitu kecelakaan dina maksad ieu kalepasan tos janji ka batur bade mangmayarkeun hutangna keun we ku abdi kitu nya mamayarkeun atanapi sateu acana ya mangga we cenah ieu da abdi mah teu gaduh jaminan tapi abdi teh peryogi pisan mangga we ieu sertifikat terompok we eta kitu atas nyalinya dieukeun ditambutkeun tah pan eta teh salaresna mah tindakan-tindakan anu kirang hikmahnya kirang wijaksana tangtos upami kitu mah kedah aya tinimbangan anu asak gitunya saha nu diajak tinimbanganna sajabi ti Gusti anu tangtos dina doa oge pasangan urang gitunya pasangan urang atanapi saha wae nu aya di lingkungan kulawarga urang kedah diajak badanten si itu teh peryogi kieu nah saupamina ditulungan bakal aya mamala atanapi henteu atuh sahenteuna kaputusan anu kengeng rereongan mah kengeng ngemutan sadayana meureun teu ngaberatkeun teuing nyalira gitu. Itu saur abdi mah kitu. Resep juga muka di mah wacana. Upami dina kahirupan urang ayeuna rupina panginten ieu teh hal anu ieu nya anu ngawitan janten seueur masalah. Kumargi kieu upami urang nambut artos dina pinjol teh ya. Sok aya anu nami nya aya nami anu kedah janten rekomendasi. Misalnya abdi nambut artos terus abdi nyuhunkeun teteh atanapi si mamah gitu janten nami referensi atanapi rekomendasi tak darurat nya mohon janten upami misalna abdi nambut abdi teu tiasa mayar tah si nomor-nomor anu tadi entah teteh abdi atanapi si mamah teh kedah tanggal waler gitu. Nah upami urang ngalaman disuhunkeun cing tulungan daek teu jadi
nomor teleponna diasupkeun kana nomor darurat pinjol ke abdi misalnya gitu. Tah eta kedah atos-atos eta sami sareng urang bakal jadi anu nanggung hutang gitu. Nah upami misalna basa harita urang tos kalepasan nya geus teu nanaon lah gitu. Kumargi urang emutna karunya atanapi pikarunyaeun teu ditulungan kumaha. Nah upami urang tos kalepasan ngaenyakeun nyanggeman tapi diemut-emut teu acan nyarios ka pasangan urang, diemut-emut deui seueur pangabutuh gitu. Tadi dia disebatkeun urang kedah enggal-enggal nyarios ngangken upami orang teu tiasa kumargi engke urang bakal kabeungkeut gitu. Sanaos ku Nabi Sulaiman di 100 lami teh rupina masih keneh sami sareng zaman ayeuna. Si relevan nya. Masih relevan. Memang ieu sae pisan kumargi zaman ayeuna kan leres-leres seueur anu mayunan masalah hutang. Leres. Terus urang-urang oge kan kadang-kadang eta teh kawargi, ka sobat, atanapi ka saha wae, atanapi rerencangan anu nuju ka karanapan ku masalah hutang teh ya. Leres. Kumaha sikep urangnya? Urang tiasa ngabantos tapi ulah naon di saluareun kakiatan urang kan leresnya. Ya leres gitu. Kumaha Aya oge kieu ye modelnya upami di kedah waspada teh kitunya dinten ieu teh misalnya dina zaman kiwari. Osok aya oge model kieu ye abdi henteu namut misalnya nya henteu kungsi namut. Teh aya muncul anu nagih tagihan. si horeng eta teh meureunnan wargi atanapi usaha gitu. Ngalebetkeun nomor abdi tata teh. Tiasa janten gitu gitunya. Urang henteu nanaon jadi urang anu ketempuhan diteunan teh gitu. Matak ya memang si zaman teh memang zaman ayeuna gitu memang kedah waspada urang gitu. Nya, leres. Abdi gaduh pangalaman. Janten aya anu abdi uninga anjeunna teh nawiskeun investasi usaha. Wargina gitu. Janten wargina gaduh usaha, anjeunna teh nawiskeun investasi ka nu sanes. Nah, cios tah anu sanes teh masihan artos kasih wargina ieu investasi. Tapi rupina henteu jalan usahana. Nah, untuk kumargi henteu jalan, anu masihan investasi teh kan nagih ka nu tengah ieu kan. Anjeunna anu janten tanggal waler kumargi si ieu henteu kenal sareng anu gaduh usaha. Eta ge tiasa lebet kana hal ieu. Janten nalika bagi hasilna henteu jalan kan anu diseuselan nu tengah ieu. Anu nawiskeun teh nalika dugikeun kan teu dibayar sama sekali anjeunna anu janten tanggal waler kanggo ngabayaran teras modalna. Ieu oge masalah oge. Hawatos ningali sapertos kitu. Kumargi sanes usaha anjeunna saleresna sanes tanggal waler anjeunna oge tapi kumargi ngaraos henteu raos kanu parantos investasi eta ge janten kana balukar ieu nya kedah nanggel hutangna nya tangtos eta sesah pisan abot pisan kanggo ngalunasana sakedik janten kan nyandak bagian tanggal waler dina hal anu henteu dipilampah ku anjeunna eta balukarna dugikeun ka tiasa sapertos kitu. Memang ayeuna patali sareng artos, hutang pihutang, investasi eta teh kedah atos-atos pisan kumargi seueur anu teu leres, seueur anu nya promosi hungkul gitu nya tapi teh bohong sapertos kitu. Nya kedah atos-atos tapi saya di dieu ku urang diemutkeun urang diemutkeun yen urang kedah atos-atos memang leres kedah bijaksana. Tapi aya deui teh pelajaran ti dieu teh nya saupami urang misalnya atos-atos ka terlanjur gitu nya. Di dieu diceruskeun kedah engal-engal ulah diserang diserang reureuh heula atanapi komo lamun diselang sare heula gitu nya. Tah, ieu berarti ieu
ngeceskeun ka urang yen perkara hutang teh lain perkara anu enteng. Saupami ayeuna saupami gambaran ayeuna nya saupami urang misalna ngaleh-aleha eta ku zaman ayeuna mah teras berbunga geuningan nya. Oh nya. Eta bahaya gitu lamun urang di antep wae gitu. Beki lila teh beki ageng. Laras. Gitu. Kartu kredit kayak gitu. Nya. Jadi langkung saya enggal-enggal rengsekeun. Enggal-enggal Upami rengsekeun. urang tos kajanjikeun tapi anu akhirna urang sadar gitu nya. Ulah diengke-engke gitu. Aya teu mampu atau teu tiasa nulungan. Biasana kan urang sok kieu. Lamun hutang misalna karek 10.000 tenang karek 10.000 gitu nya. Kadang-kadang sok kitu nya. Tenang da leutik keneh. Gitu we lamun urang misalna ngieun dosa pira ge maling hayam. Pira ya. Pira nya pira wae eta dosanya. Padahal teh tina maling hayam jadi maling sepeda. Jadi maling TV kan terus gitu. Juga seperti itu. Mohon ya. Tah ayeuna persoalanna kieu ye. Kumaha carana? Ya, memang kan persoalanna Gusti teh miwarang urang supados tiasa nulungan batur, tinulung lah ka batur. Nah, mayunan kasus-kasus sapertos kieu kinten-kinten kumaha urang tiasa nya kewajiban mah tetep urang teh kewajiban nulungan tapi kan aya watesna. Kinten-kinten kumaha tah masukan-masukan dina pangalaman-pangalaman panginten atanapi tiluhani pangandika Gusti langkung eces deui leres-leres ieu teh tos ngemutkeun urang teh ento ulah sakaba-kaba ngajangjikeun tiasa nulungan perkawis hutang eta. Kumaha tah? Tos seurih heula berarti aya. Ari saur abdi mah ari nulungan mending nulungan. Jadi kasaha deui atuh abdi minta tolong. Janten sanes maksudnya kan ieu masalah hutang kinten-kinten kan ari masa nambut 10.000 mah nya tiasa gitu. Tapi dina masalah agung saperti Kang Budi 1 juta. Aya oge anu aduh ieu teh motor teh tos teu kabayar cenah tos cicilannya 10 kali teu kabayar. Motor bade dijabel ku dealer. Abdi kumaha didamel, abdi kumaha usaha. Tah, sok. Sabulana 800.000. 10 bulan teu acan mayar. Nambutna 8 juta. Kumaha tah nambut kumaha eta? Sok. Aya kemungkinan aya oge nya kudu nulungan. Aya oge Aya kasus. Jami anu jalur aman gitu nya. Disebut madit mung main teh nya di bulungan. Kang cenah namut artos jeung kieu nya jeung. Aduh cenah. Aya mah aya artos ngan moal ditamutkeun. Aya bener. Jalur aman eta mah gitu. Jadi aduh dari pedit lain eta teh ngan komitmen we moal ditambutkeun teh. Moal namutkeun cenah. Kunaon? Sieun teu mayar jiga nama. Eta. Tapi memang ieu dinu janji teh urang teh entong sagampang-gampangna janji nulungan. Pokona ku janjina eta nya berat ari janji. Terus upami urang komo deui, urang ngajanjikeun tapi sapaliheun urang henteu ieu teu narima, teu nampi kan jadi masalah. Nya. Nu tadina bade nulungan rumah tangga batur tapi akhirna jadi masalah ka rumah tangga urang teh eta panginten urang teh supados hati-hati teh. Kang Budi aya Mohon pangemut kamandang. Atos tadi salah sama didugikeun nya upami bade nulungan mah da sae nulungan. Nanging tangtos kedah ngukur ka kujur heula nya. Ngukur ka kujur yen urang oge panginten nulungan teh sa tiasana sa maksimal anu tiasa ditulungan ku urang gitu. Sapertosna tadi anu ieu periogi 1 juta ya urang mah teu tiasa nambutkeun 1 juta. Ya ieu 100 sanes nambutkeun ieu mah etang nulungan we. Eta pan bebas ayeuna urang teu lieur repot-repot kangge nagihan oge kan upami nagihan oge upami teu mayar-mayar mah asa janten capek ka urangna dong. Leres. Ngan di dieu teh rupina kitu nya rupina. Saupami urang misalna henteu sangem kitu nya lamun urang atos janji misalna erek mangmayarkeun tapi urang teh henteu sanggup kitu nya. Tadi dieun
negeskeun ulah asa-asa pokona mah. Jadi buru-buru we ngomong. Nya, Rioskeun terus gitu terang, nya. Terus terang. Leres. Yen urang teh henteu mampu atau urang teh henteu bisa. Ka eta juga intina mah gitu. Mohon. Jadi urang nyabalaka we gitu ulah kumaha yeuh era atau kumaha yeuh. Daripada lamun diantep-antep kan jadi malika urang eta. Ya memang sapertos anu tadi dicarioskeun Bah Omen yen aya nu nyarios artos mah aya tapi moal ditambutkeun nya eta bagian tina terus terang oge nya saleresna kumargi anjeunna pangenten uninga upami ditambutkeun kasih ieu moal wih deui daripada janten tukang nagih gitu nya kan tampolana upami urang masihan nambut kanu sanes urang teh siga nu janten jalmi nu nambut ya gitu. Nah, mun dikitu-kitu teuing sabar we tuh heula gitu kayak dibayar padahal teu dibayar-bayar. Janten urang nu sapertos anu urangna anu bermasalah gitu kan. Memang patali sareng hal ieu abdi oge ngemut. Apaan saurna urang teh kedah nulung nu sanes. Dina hiji Yohanes 3 ayat anu ka-17 dugi ka-18 disebatkeun lamun jelema jegut-jegut embung nulungan dulur anu eukeur kakurangan naon buktina pajar nyaah ka Allah teh anaking nyaah teh ulah ngan semet biwir jeung ucap pungkul kudu nyata dina prakna. Nah ieu pangandika Gusti oge. Tapi upami kitu kunaon geuningan urang teu kenging janten anu nanggung hutang. Nah kan janten aya patarosan dina dua hal ieu. Eta margina saluyu sareng siloka urang leres peryogi hikmah Gusti. Urang tetep mika asih, urang tetep mintonkeun ka asih ngalangkungan naon anu dipilampah ku urang, tapi urang oge kedah bijaksana. Numutkeun abdi kitu dumasar kana pangandika Gusti. Upami memang urang tiasa masihan, langkung sae masihan, ulah nambutkeun atanapi janten anu nanggal waler hutang nu sanes. Memang teu gampil upami anu gaduh samentana teh sepuh. Kan urang oge aduh kumaha nya manya diantepkeun gitu. Kumaha atuh urang papatungan panginten sareng wargi nu sanes atanapi kumaha gitu. Janten nya memang seueur halnya misalna upami nyariosna kieu lamun lain ka maneh minta tulung, urang rek minta tulung ka saha. Nah kan teras nangis sabari nyarios teh urang teh kan aduh hawatos tapi sakali deui urang leres-leres kedah nyuhunkeun hikmah ti Gusti sangkan naon hal sae anu dipidamel ku urang nya eta nulungan nu sanes ulah dugikeun ka meungkeut urang. Nah eta jadi urang nulungan, nah jadi urang nu kabeungkeut gitu. Urang nu diudag-udag pan jantena lepat sapertos kitu. Komo deui upami misalna memang urang gaduh kawajiban ngabantos atanapi nulungan kulawarga. Tapi dina hal eta urang teh kedah ngobrol heula ulah sajanji-janjina. Henteu ngobrol sareng caroge selaku pasangan anu memang kedah salayet-layetna tanapi saboleke-bolekena ngutarakeun masalah-masalahna ulah dugi ka sumput salindung. Upami teu sakaterang misalna anu sapaliheun urang pasangan di kulawarga, aduh ieu tiasa ngarempag anu tadina urang teh ngawangun kulawarga anu leres berusaha dina perjuangan sasarengan tapi kulantaran masalah nulungan eta janten ieu keluarga teh jadi parasea wae. Da kumaha da maneh mah teu nyarios ka urang, teu ngomong heula ka urang, teu ngusahakeun teu balaka ka urang. Jadi akhirna waduh eta masalahna teu rengse-rengse. Jadi aya naon ngaraheutkeun. Jadi kedah hati-hati eta. Entong sapertos ada urang mah salaki kepala keluarga atuh kunaon wae oge naon masalahna oge urang nu ngatur tah. Sanaos istri panginten henteu cerewet teu mintonkeun protesna tapi kan tos ngaraheutkeun. Manah bojo atanapi suamina misalna atau carogena lah gitu. Jadi kedah atos-atos memang urang teh kedah nulungan leres nya tapi kedah ninggal prosesna kumaha
Keta bijaksana. Leres. Kasanggeman orang oge, Mohon upami urangna hikmah. tersangem nya. Karena kedah ya istilahna, ngarios. aya istilahna besar pasak daripada tiang. Iya. Beresnya. Aya oge istilah anu tisuna teh Naon tah? ulah nulungan anjing kadempet cenah. Tah eta Nah, Kumaha jadi eta? ari ulah nulungan anjing kadempet mah lamun urang nulungan gitunya malah Digegel malah anjing. digegel urang teh gitu. Oh. Tah jadi ieu teh jadi memang kan anu saur bahani hade dieukeun. Jadi urang kedah nganggo hikmat oge gitu. Saheula anu bade ditulungan teh gitu. Lamun kieu misalnya henteu sadayana urang nulungan teh sae gitu. Lamun misalnya urang nulungan lamun aya bangsat misalnya. Aya bangsat ka imah urang misalnya. Ka dieu maneh cicing nyumput di dieu. Ari saudara mah nulungan ya. Nyumput di dieu cicing. Salamet ari bangsatna mah. Tapi ngarugikeun batur eta mah. Bener-bener. Amun istilah nulungannya. Nulungan tapi tak more abdi nya aya teh kita anu rerencangan abdi namanya teh manggono baheula teh. Kitu aja nang bager pisan jelema teh. Eta mah diudag-udag gitu nya ti ieu teh si maling bangsatna teh. Asup managang. Kita asup ka dapurna gara aduh nya salamet teh bangsat teh gitu nya. Maksudna kunaon manggono eta? Karunya bising diteungeun. Tah eta Nya. jadi orang kedah memang leres gitunya lamun urang tutulung nih memang saya teu gitunya nya memang kedah nganggo hikmat oge. Tong dugi ka nulungan anu manusia nu sok koruptor gitunya. Nah gitu. Mohon eta dia teu belajar anjeunna. Mohon. Upami ku urang ditingali deui siloka pasal hiji dugi ka genep kumaha supados langkung Nya. eces deui naon prinsip anu dijelaskeun dina siloka ieu patali sareng bijaksana dina nulungan kanu sanes. Pami nganggo kidung? Tadi can rengse sanes nama ayat 4 sareng 5. Ayo lah sok. Ti awitan deui we supados lenggep kitu nya. Tadi mah dirajakeun anu urang kidungkeun. Aduh. Anak king kungsi hidup kalepasan janji ka batur janji mangmayarkeun hutangna kungsi hidup kacangcang kucap sorangan kabelit ku janji pribadi kungsi hidup kacangcang kucap sorangan kabelit ku janji pribadi. Lamun kungsi atuh hidup kaerehku itu tapi bapa sejami tuahan buru-buru tepungan kaditu wayahna balaka teu sanggup tong diengkekeun komo diselang sare atawa reureuh heula mah sanajan sakedeung ge gewat ngejat tina eta kaayaan lir manuk atawa uncal ngejat kabur dinu